saya adanya unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ke batur ka masjid. Haju budak letik tandele budak letik sial berenangan cak jana. Budak letik takbir aing jeung bos. Sabar duit cak hatenya na ieu aing digaji aku bos. Goblok teuing cak nya. Bos, saya mau dipecat terserah bos. Saya mau berhenti mau salat dulu. Cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa? Terserah bos. Cak kira teh digeblukeun lawang. Nya ka masjid ceuri. Mentek ironi aya budak leutik belajar puasa umur 5 tahun kuateun aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa budak puasa begitu dibere ku nyana tah es bonbon ceng ya sum mong kuda mah puasa kulam siap puasa nggak sekolah encan karak mendeket tahun iya puasa berarti umurnya karak genep masuki genep siap puasa emang bapak ente ngomong siap tujuh kain jangan teu puasa umur 40 tahun ayat jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas teu daek puasa barang neuleuh budak puasa. Masya Allah mulai babalik katena budak letik bae puasa aing teh langsung nyana ka imah ceri cak majikan naon ka ceri kakak deuk puasa kakarok ayeuna bae ngomong heran anu papa puasa masa nagaledek sing jaleger lah ngomong gitu sih atuh mah nyam kakak puasa emang di mana mimitina ya yang puasa henteu lah yang puasa bae geus puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana kesehatan rajaban kiai ti mana-mana mulu dan teu tapi ku budak letik pernah terjadi kapan lebaran nyana poean lebaran ditugaskeun ku bosna ti taka Surabaya ti dieu ti pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon nyana di jalan ka Cirebon memeh Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah di ka masjid terus saya adanya unggal musola unggal masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd nyana bari nyupiran ke batur ka masjid haju budak letik tandele budak letik duaan make baju putih make samping dituturkeun ku bapana di dia aya sajadah letikan malah aya sorbanan nu gede mah kiai make jubah nu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate barang nu budak letik berangkat dijalankan Allahu akbar Allahu akbar tercapai tangan Allah la ilaha illallah Allahu akbar sial berenangan cak jana budak letik bae takbir aing jeung bos sabar duit cak hatenya na ieu aing digaji aku bos goblok teuing cak jana bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau salat dulu cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa terserah bos sekira teh digeblukeun lawang nyana ka masjid ceuri karena sehatanku budak Masya Allah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem aya nu ku kiai aya nu ku ustad aya nu ku santri aya nu ku babaturanana deui babaturanana datang ka dinya tolol sia lebaran si babok goblok beureun isukan jeung aing bareng mabok lebaran kesehatan kebetulan oge nya tuh lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae isuk berjamaah jeung aing tolol tah budak tapi eureun kan berarti kan kana kesehatan eta iya aya ku babaturan loba tah kana kesehatan ku budak leutik masyaallah aya jelema teu boga anak 15 tahun
tahun teu boga anak. Rumah tangga 15 tahun teu boga anak, imah akring, mobil mewah. Geus puguh kadaharan jeung pake geus teu kacaritakeun. Tapi kan di imah sepi nya na teh. Biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana. Kahibur ku pamajikanna leumpang dan lain sebagainya, jeung pamajikanna bager. Tapi ketika neuleuh bapana, di kota mah di kota teu daek kanasehatan. Islam mah kos kitu nu iman mah. Ka toko teu kanasehatan, loba budak di restoran teu kanasehatan. Tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid, budak ditungtun lah sapira budak nyana ngerenyed hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa mangmeulikeun budak, ketika di toko bisa mangmeulikeun budak, ketika dahar aing bisa ngajajanan budak. Tapi ketika keindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua. Naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu ieu teh hiji jeung dua ajak ge daek dicandung terus teu daek dicandung ieu mah wassalam. Naon ieu naon? Aduh kakak teu kuat jasa Jumah neuleuh budak diiringkeun ku bapana luis jasa geus diluis-luis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana ka hareup nyanana di tukang sangkilang bari jeung lalagaan unggal Jumah eta teh neuleuh pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak kayu mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis atau ikan goreng mah kakak mau boga anak sebab sepaneng terus dalamun awewe na anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran pantimbulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dik kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh ja urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh ka ya dan ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu teh Masya Allah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong neng atuh jan neng atuh ieu mah jawaban muriang tah ieu mah atuh ayana bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aju kumaha atuh ya atuh aju ku basi pikiran neng ieu misalna ieu mah terek di kukumah ieu neng tetep neng pamajikan kakak kan ieu neng pan kakak sehat ya kerlek paek dirinya bisa paek tadi dinya tah diomong kos gitu tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebal semat dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese tah nu gering we hese oh mun teu manu teu boga anak segan geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese tah awewe hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan pan kaku lagi geus ngomong tah awewe mah dicandung mah jeung disaeti dituna dina Quran mah malah lain 24 ka parangsana kumaha meureun ku lagi hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk kan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awewe teh sial teh kieu sial geus aing mah moal ngaji sanunitan ngaji ka dieu cak aing ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh Masya Allah karim nah ieu tokoh nomor kaopat sehat beda jeung tokoh mah kan nu sehat ge kadang teu kuat ieu mah sehat berarti lalawanana ieu mah gering mariam teu mah lamun aya jelema gering teu kewajiban puasa komo ngagoler mah di rumah sakit diimpus atuh deuk kumaha puasana boro puasa puguhna nahanan panyakit ge parah gering ieu mah teu wajib puasa teu wajib sebab Allah nitah ibadah teu kudu ngarusak awak sakabawana
sakabawana ku awak bae ibadah teh ulah sok aju maksa-maksakeun datang ka gering datang ka rusak awak ulah sakabawana masyaallah ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu ku ruhani eta ibadah nu aslina. Kaopat nomor kelima wa iqamatun teka mamana cicing di imah Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan teu nyaba ka mana-mana wajib puasa ketika Ki Zaid nyaba ka Bandung nyaba ka Semarang nyaba ka Yogyakarta teu meunang teu wajib puasa ai endek mamangga bae ngan dimeunangkeun gitu ngan dimenangkeun buka Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat ka Bandung dek naon nagih ka Bandung dek naon silaturahim ka Bandung dek naon gilir ka Bandung dek naon dek nonton Persib teu meunang mata nu terakhir mata jadi menang ninggalkan puasa kulantaran saparieun tawil bin niatit tarakhus niat gawe kamurahan kuari keur carita Abdolna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo ziarah sunah tapi ngamenangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo eta teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente lamun ente madarat ku puasa buka lamun ente teu madarat ulah buka jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat madarat jeung teu madarat nah lamun nu madarat abdolan kene buka lamun teu madarat abdolan kene puasa tinggal kitu bae dirasa-rasa ngan ieu mah cenah teu madarat ge dek buka bae masalah sanajan teu madarat ka awak nu matak teu madarat naik mobilna baby ben Lexus AC-na ge pohara boro-boro di jero dual di luar ge geus tiis pohar teh AC karena di luar ge geus tiis komo ka jero tah aju diukna ge deuk kumaha nyana bae deuk tegak bisa deuk tungkul bisa deuk ndoyong ge bisa deuk nangkarak bisa geus geunaheun mah supir aya deuk SBG di jero mobil eueuh masalah berangkat di pasar Kemis ka Surabaya masalah teu aya darurat teu aya madarat teu aya bahaya bae berangkat ka Surabaya ceredek buka bae masalah etalah kamurahan sara ulah besi kumaha-kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang ka nyalahkeun Allah aing embung cak Allah kudu disalahkeun ku sia gara-gara puasa gering cak Allah aing kudu bae tah aing embung dikitukeun aing nu maha nyaho aing nu mere ka sia tanaga hirup matak lamun teu kuat bae bebeja masyaallah tuh gitulah jadi syarat sahna puasa 4 syarat wajibna puasa 5 kuari rukunna arkanuhu salah satu asya rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin niat nati penting kudu unggal penting niat unggal penting di mana mimitina ti mimiti guru datang ka fajar ialah waktu niat ai mahalluha tempatna niat gol hate tempat niat jadi sanajan teh diomongkeun hate niat jadi daripada diomongkeun hate teu hadir kana puasa teu niat di jero hate teh jadi ngan afdol nama nya hate niat nya lisan ngucapkeun kumaha niat teh niat mah cukup bae sakieu nawaitu sauma godin niat
kaula puasa isuk cukup sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu sauma godin min Ramadan tak sakitu tak cukup tak pangsaitikna niat sakitu nawaitu sauma godin nawaitu sauma godin min Ramadan geus sakitu niat kaula puasa isuk di bulan Ramadan geus sakitu isuk kula puasa di bulan Ramadan jadi geus sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan ai santri mah dek godan dek godin walau nyalakeun moal aja ngaji alamun teu mondok karah nya urusan godan jeung godin bege ribut di lembur si godan teh godin lah isuk-isuk keneh dek godan teh godin godun gak masalah watak kitu santri mah puyeng santri mah geus bae nawaitu sauma godan nawaitu sauma godin nawaitu sauma godun nawaitu sauma god masih godain godin gusia diheman godan dehem godun dehem ya otomatis god kumaha hayang sia godun godan godin kumaha sia nawaitu sauma godin min Ramadan cukup mun hayang sampurna sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi Tanara kieu supaya sampurna urang ye nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar masyaallah itu sampurna teh sekali deui nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi kabeh ta di GR ke di dopat-dopat ribut nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana wala ramadhani ngaji di Cilongok ramadhani ya ulah ramadhana ramadhani ramadhana cek ramadhana dorop tamah kajian gua ente aing mengajar Ramadhani geus ulah parwasa lebut Ramadan aja teu puasa atuh deuk sia-sia Ramadan aing atuh Ramadhani atuh geus beres ieu mah ka ulah parwasa moongan teh Ramadhani teh eta karak sampurna niatna kulantaran tempatna di jero hate pada maghrib langsung bae besi po nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis arti lillahi taala eres kadengnya enta ku keluarga boba niat teh emang langsung kuari tak kasaksian kan Gusti satu abah isu geus puasa jasa geus niat salat maghrib encan karak adzan dong geus niat puasa hebat jasa teh macam apa salah tuh salat makan malam degeun nya ye kabehan pemajikan anak abah besi poho ye lantaran abah mah pan heesna lain nalagaan keblok ya guys jam 9 teh beri dahar malam nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanatil lillahi taala ambo batung kebe sahur besi teh udang beres jadi bae tah aya nu ke salat isya usolli fardhu isya Allahu akbar nya ngamakmum bari ngadagoan imam babacana ngel teuing imam segala sabihi segala ya imam tunggu lain khusus nyara karena imam lihat baik ceknya di jero hati jadi tak lihat di jero hati ke sholat jadi atau jadi nges beres atau gedeng beki dek sare ini apa nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri jadi dia di jero hati udah kumaha bae jadi keur leumpang keur diuk ieu mah keur di luhur beteng ke di luhur betengnya nah berarti munggah ya milu munggah teh wajina keur tengah-tengah nyana sosono jeung pamajikanana inget can niat pamajikan apa ngambeten amat dihijikeun jadi
Masya Allah. Jadi di kumaha bae nu penting ulah kaberangan beres. Bahkan sunnah cek Syekh Nawawi ditambahan ku imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kurang hayang sampurna dituduhkeun ku Syekh Nawawi tanara seperti gitulah niatna. Tengah-tengah kumaha lamun aya jelema sahur teu ngomong naon di jero hate ge teh niat puasa milu sahur doang haju isuk-isuk nyana kos nu puasa teu jadi sahur mah sahur ge teu niat puasa teu jadi naon bedana jeung milu dahar tah mah tuh sahur ngan teu niat puasa teu jadi tah mah kos kitu mah kumaha lamun ge siang man kunaon sahur mantak sahur aing besi isukan leuleus eta bahasa mun isukan leuleus eta kan mengarah kana puasa tah sia kunaon eta mantak sahur mantak dahar gede amat isuk besi leuleus tapi henteu kieu di jero hate niat kaula puasa isuk henteu ngan kitu dah besi isukan leuleus ta eta ngaranna niat ngan dimni di jerona okos kieu segegeran apa sahur besi kaberangan tah eta kan di jero niat puasa kan berarti segegeran apa tetep eta sahur besi kaberangan aing yaitu geus tarhim di itu besi kaberangan si gede amat nyukna ulah loba omong aing besi kaberangan ulah gede-gede ieu mah aya jang nambah sagala oh tah lain besi kaberangan tah mah nah eta aya bahasa besi kaberangan berarti di jero hatena mah aya teteh niat puasa sah bae tah mah kos kitu sebab ayat tadi jero. Nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun anu ngabatalkeun kana puasa. Timimiti pajar datang ka guru ieu ngaranna puasa. Ninggalkeun dahar nginum jeung jima. Rukun puasa nomor kahiji niat ti penting unggal penting niatna teu meunang dihijikeun nawaitu soma syahri kulli kula niat puasa sabulaneun teu cukup kecuali Imam Malik mah menangkeun bahkan Imam Hanafi besi neuk diat ti beurang ge masalah kos puasa sunah Imam Hanafi mah niat ti beurang masalah subuh can niat bae subuh bari Imam Hanafi mah Imam Malik mah sabulaneun niat kaulah puasa sabulaneun geus bae teu diat-diat ka dituna Imam Syafi'i mah tetep kudu niat unggal penting niat unggal penting mantap tuntunan ulama-ulama di Banten asal mantas tawara tarawih kabeh ngarayung auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi eta bagus tah baheula tah wali-wali di urang teh nungtun ka umatna ka jamaahna besi poho mantas taraweh bacanya aya anu henteu meunang inget niat deui tas magrib di atas sisa niat bareng tas taraweh niat deui DKS niat deui loba teuing niat teh mah parah niat deui besi cara-cara besi terjadi was-was tah mah kos kitu mah itu cukup sakali dia. Nomor kedua ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun kana puasa min usul yainin liman fadin maftubatuhin min jawabin tina kadatangan ku benda ku ain kana bong bolongan nu terbuka datang ka jero beuteung ulah kaasupan ku benda naon bae bong bolongan nu aya di awak urang geus puguh sungut geus puguh irung mata ceuli ihlil dubur ulah kaasupan ku naon bae mantak sing ade mantak sahur jikat gigi besi aya kitu ceuhil kolot papan kolot bohon soalna geus gurung
dahar jeung daging nyelap di dia barang jam 9 di kieu kok cenah daging keceluk segede jempol lumayan klek batal tuh sia blon aki lain lumayan alhamdulillah cekeun tambahan tenaga batal wa in qalla eta deui segede jempol imas sain setik kasim simatin segede bijen leutik segede sireum ateur atawa tetes banyu tetes cai batal hiji nomor kedua min istiqatin ngahaja utah ai tadi mah ngahaja kaasupan ku benang ngahaja mukhtar ku ari mah mun teu ngahaja ieu mah teu ngahaja poho berarti teu ngahaja karyawan balik di pabrik ka imah heula istirahat bari ka imah cakeuna ieu istirahat aja bulan Ramadan dia lumayan sajam yeuh datang ka imah di jalan naik sepeda poho asa teh lain bulan Ramadan langsung ka teko seger liwat lah ngana neuk diuk neuleuh ka meja jengkol ngoraya kene masyaallah jeung lauk tembang mantep jasa lumayan cek kene ieu beres di dieu ka pabrik ge seger nyiuknya nu biasa sapiring 3 piring plak beres dahar jeung sambal ngerokok beak 2 bata nginum deui beres ge masyaallah ih ai puasa ya Allah ya Rabbi poho Gusti ya Allah ya Rabbi abdi lain lalagaan poho Gusti teu batal geus mah mending ngadoa deui Gusti budak-budak nu ngalpoe di mere poho geus bae masalah ya Allah poho mah ulah kieu bae keur dahar teh beres sapiring nambah di aya pemajikanna kak keun dahar ih poho cek nya padahal henteu geusaan hade teh geus sapiring jeung bejas tambah hanya Allah lah nu maha uninga nyanggakeun sadaya-daya cenah poho-pohoan mangga ndek henteu bae gae da urusan diri urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua ngahaja utah ngahaja man zara'ahul galabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada jelema anu memang kalindi ku utah naik mobil utah tengah haja teu batal puyeng 7 utah tengah haja teu batal tapi wa man istaqa'a fal yaqdi jelema ngahajakeun utah batal utah teh ya ti jero kaluar batal ngahaja-haja kumaha lamun kieu bae aing naik mobil bae sebab setiap naik mobil kan urang kampung masuk mabok asal urang kampung kajahoan naik mobil mabok eta kampung eta geus hese teh penyakit tahu nggak penyakit itu bisa diobatan ku dokter kita mah sebab penyakit kampungan teh mah aing mah hayang utah ye naik mobil we ngahaja naik mobil teh ngahaja hayang utah batal sebab ngahaja deuk maksud hayang utah batal mun kieu mah urang ka ditu ka mana ka Bandung embung lah udah emang sok utah henteu moal hees bae geus di jero henteu maksud kan utahna datang ka Cengkareng geus puyeng nyana dunia muter teh henteu sih cek sia dunia muter teh henteu cek aing mah muter ieu waduh moal aja sepa teu kebel ya utah henteu teh bahasa ulang aja 2 katilu min idkhali kullil hasafati aw qadriha min faqidiha
ngasukeun sakabeh hasapah nu aya hasapahan ngasupkeun hasapah teh gegending mun cek bahasa kuari mah helmna di bobogaan lalaki teh aya helman gegending disebutna bahasa Arab mah hasapah ta eta teh diasupkeun kabeh sahasapah kabobogaan awewe rek nu halal rek nu haram tak eta batal kumaha cenah mah kieu mun setengah doang nah naonna tuh kagok-kagok sia aduh ente mah setengah bae setengah ieu malah ku sono-sonona ka pamajikannya hoi bulan Ramadan mal diteruskeun ieu mah ku sono doang mun cek urang mah mukadimah pendahuluan jadi enggak dilangsungkan emang ke atas peti setengah doang teu batal ya setengah doang teu batal setengah doang tret bisa cek majikan nanaonan kan teu nanaon lalagaan ieu mah bacem-bacem bae aja pamajikan anu kagok-kagok paka ulah sok nang tangan gitu eta setengah doang teu batal mun sahasapah batal aya jelema perang sanggeus perang katembak hasapahna eueuh jadi katembak ai batangna mah aya ngan hasapahna eueuh ta ieu ukuranana kumaha ieu nu batal jeung teu batal teh na ukuranana ukurkeun ka hasapah nu aya sagedenya na jelema sagedenya na hasapahna sabaraha senti ternyata hasapana 5 cm nyana ge 5 cm geus mun nyana ngasupkeun bobogaan 5 cm sapaheun nyana berarti batal mun kakarak 2 cm 2 cm setengah can batal itu ya dikira-kira atuh kumaha sia bae teh mah urusan sentianana mah atuh coba bae kudu sia di sentian ku sia aduh masyaallah kumaha awewe aya anu wati lalaki aya nu mautuan nu diwati wa ammal mautu fayubtiru bi dukhalil ba'di awewe mah kudis asupan setengah hasapah geus batal lalaki mah ngasupkeun setengah hasapah teu batal tapi awewe mah ku kaasupan setengah hasapah batal sebab setengah eta geus kaasupkeun kana jawab jero eta setengah teh nu mantak nyana lamun kieu sing hade ngisangna sebab eta mah pan saeutik we ka jero katawa jerona batal tah mantak lamun ngisang awewe rangda sing hade ya deh mantak beda ieu sebenarnya rangda teh rangda parawan jeung rangda nu boga anak beda lamun parawan sasadar kina beda tapi lamun rangda mah wer rangda eta jadi urang nyaho tatina suara kina gitu tapi lamun boga anak wah tatangga ge nyahoeun gadeng mah teh kieu eta boga anak berarti nah jauh macem-macem ieu mah keur carita kaasupan ku setengah awewe mah tetep geus batal. Nah ieu bagi anu eling keur puasa tur ngajak ikhtiar dirina teu bodoh deh. Kumaha lamun teu inget pamajikanna teu inget salakina teu inget balik di pabrik pabajikan hes teu make calana ngongkong apa jadi poho wey dunia teh poho bae geus neuleuna ka dinya bae geus langsung kaos dibuka sakumaha tinju bae brek atuh pabajikan ge teu pohoan ieu sarua geus beres Kak ayo ieu urang pan lain bulan Ramadan ya orangana Masya Allah, orang diberi poho ku Allah. Yang ada euy. Mudah-mudahan isu pohoan deui. Poho enggak salah.
anu bahaya ge lamun teu poho pertengahan begitu jana brek brek tak kadinya kakara ke 10 menit nah ingat kak orang berpuasa cabut enggak cak salah kira waduh alhamdulillah sih alhamdulillah ngan ieu waduh ganggarateun ieu urusan tawa persis okos anu tasahur deuleu jam lumayan aya keneh nah ngaran ge pengantin anyar dar wae jeung pamajikanana sugan kaburu cek cenah karak ge main setengah Allahu akbar asal direnggenkeun batal sia teh begitu gak ada azan nyana ngahaneng bae kaluhur teu kahadap teu batal atuh sia atau keur mejeulna tah setengah pas Allahu akbar didedetkeun batal tah manggeus bae begitu gadenge nyana Allahu akbar nangtong buriang badina eres kunaon maka burang badina adzan isuk deui geus teu batal masyaallah atuh bareng sabarangan da kos itulah Sayyidina Ali mapan Sayyidina Ali mantep ja seperti nama kumaha Sayyidina Ali lantaran gagah jana mah jam contoh ka urang pan begitu nyana asar neula awewe hayang geus ngahareupan pamajikanna Siti Fatimah kieu bae geus kanyahoan galaga teh ku Siti Fatimah teh lain deui ieu salaki aya naon kan teh naon yang geura magrib maju naon korma eueuh naon eueuh henteu kudu pake korma cek nyana teh urang buka langsung atuh beres pas adzan Allahu akbar tarik ke jero jadinya nama bukana Allahumma laka sumtu jima wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jima bisi aya nu deuk nurutan Sidina Ali atuh masalah masyaallah karim tah kitu atawa dipaksa ieu mah ai tadi mapan eling ieu mah eling ngan dipaksa jima sia jeung pamajikan mun teu jima ditembak sia ku aing ye naon imah ayo jima dipaksa tak eta teh lamun teh mah bener teu jima bakal ditembak ya masalah teu batal puasana ai dipaksa mah ngan teu meunang kunyana dituntut ai dituntut mah pan berarti lain paksaan tah mah ngahajanya anak jadi kudu nu maksa nu ngitung-ngitungkeunana atuh lamun pamajikanna goyang we saeutik batal pamajikanna atawa salakila anu rada dikitu-kitulah saeutik lah batal ai mah maksa ge ngasupkeun ai kikituan mah urusan siapa tah mah jadi lamun dipaksa teh mah kudu tet asupkeun kudu cara ricing bae caricing pan sia cicing mah dipaksa ieu nah kakarak dimaenkeun kudu maksa tah eta mah teu batal tapi lamun aju dipaksa tet aju nyana nu main ye eta mah kikituan mah pan aing mah teu maksa cak nyana maksa ge aing mah jimana ngeterusan mah pan tah urusan sia batal datang ka dinya teh agama panjang caritana duh masyaallah atawa kakarak asup Islam anyar si Teguan asal nama budak kuari lantaran bergaul bae jeung kiai matria si Teguan teh lantaran terus bae dibelian ku pasantren ku majelis taklim ku pondok akabelah dieuna meunang hidayah asup Islam kuari ngaranna Abdullah Teguan duanya na dihijikeun kakarak ge saminggu asup Islam puasa Ramadan biasa bae isuk-isuk gak goreng sangu jam 10 nya nama tu jima jeung pamajikanana biasa kanyahoan tanggal 28 Teguan puasa enggak puasa puasa bagaimana ya enggak bagaimana enggak makan enggak minum kalau setelah makan setelah minum ya kan gitu amat sih setahu saya mah pokoknya habis makan habis minum kesononya jangan makan jangan minum karena udah kenyang itu namanya puasa ya si Teguan terus lu apa sama istri juga kalau bawa tuh saya menyengklak aja aduh
mateguan lantaran encan ngaji jangannya mata dihampura kos itu teh jaun panjang iraha ngaji kana bodoh nama zur lantaran anyar asup Islam malaya sih ayeuna mah nyarah we sebab informasi radio televisi wah geus rupa-rupa media geus aya kabeh hese nyaritakeun bodoh ma'zur teh nomor katiluna soim teh nu puasana termasuk kana rukun lamun eueuh nu puasana deuk saha tuh ieu rukunna hiji niat nomor kadua ninggalkeun nu ngabatalkeun nomor katiluna nu puasana kuari rek nyaritakeun wajib kifaratnya wajib qadanya wajib kafaratna kafaratul uzma yajibu mal qada lisaum wajib serta ngodoan puasa al kafaratul uzma wa tazir alaman afsada shauma fi ramadhan yauman kamilan bijma'in taminasimin bihi lisaum Zaid puasa jeung pamajikanana di bulan Ramadan kuari di tengah-tengah puasa kijaya jima teu ngabatalan heula ku nginum ku dahar atawa ku naon bae langsung bae di bulan Ramadan jima nyana tah eta di sampingnya na wajib qada oge wajib kafaratul uzma silakan sih ada nu mantap kita bulan Ramadan kiai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta'itsku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba nu mukmin di urang mah lamun fa in ajaza wajaba shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut Waduh, puasa berturut-turut 2 bulan asal teu bisa. Wajib it'amu 60 miskinan. Wajib mere sedekah 60 miskin likullin minhum mudun min ghalibi qutil balad. Al mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna sakmud atawa saliter bahkan dibarengan ku pakaian nu wajar jang nyana leuwih afdolna baju samping jeung kopea eta maksud panambah jang kaabdolanna hungku ge jelema sahabat bebe jaga kangjeng Nabi duh cenah kangjeng kunaon aduh kunaon aduh kunaon abdi jimat oh jimat tuh masalah geus we merdekakeun wah baru-baru ngamerdekakeun abid cek eta tuh aduh duit teu boga non teu boga puasa bae 2 bulan cek Kangjeng Nabi tambal atuh 2 bulan kudu berturut boro-boro 2 bulan ieu karek saminggu geus teu kuat cek boro 2 bulan gitu deui kula mah gede jasa syahwat cek eta teh geus atuh sedekah 60 ka miskin 60 tuh ada numpang miskin aja kula atuh dahar bae Gusti ya kabeh nuhun atuh Gusti egos gitu Masya Allah babari jeung Kangjeng Nabi nu hese naon geus nikmat bae urang boga Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak jagalah di bulan Ramadan sing hade bisi urang kajeblosan selanjutnya tetap jelema wajib qada cuman ieu mah wajib neruskeun puasana qada wajib tapi terus puasana wajib neruskeun mun teu terus berarti double siksaanana hiji puasana pi Ramadan di jero bulan Ramadan ngahaja-haja buka di bulan Ramadan puasa Ramadan ngahaja-haja bukanya na eta teh di samping wajib qada wajib kudu imsak teh ulah dahar minum setelah eta imsak we koso puasa mantep lamun di negara Islam maka ditangkap nu teu puasa teh ditangkap lantaran ieu wajib imsak manehanana tangkap
ditangkap di urang ge ditangkap masukeun ka polsek makan bersama beres guys. Iya wajib ditangkap teu beunang berkeliaran mantap ke masyarakat di urang teh peduli sabener nama aya warung betul ya jelema dahar awas ya tapi pemerintahan teu peduli kan di urang. Nah urang kan ieu boga pemerintahan seperti kieu disebut betah teu betah disebut teu betah-betah ieu kumaha sih kiai gitu bae tah disebut teu betah atau betah disebut betah teu betah sebab bertentangan. Kudu mah tangkep teh geus teu kudu hese-hese deui. Polisi di mana manggihan jelema nu ngarokok, tangkap, cokot rokona. Sikat ku polisi. Beres geus. Polisi di kamar rokok sorang. Kudu nyaho. Harese di negara urang hese sebab da undang-undangna lain Al-Qur'anul Karim, undang-undangna undang-undang Belanda di urang. Mayoritasna muslim mukmin tapi undang-undang negarana lain Al-Qur'anul Karim. Lempang urang ka Lipo kos lain bulan Ramadan bae lempang urang ka kota kos lain bulan Ramadan bae pamarentahna biasa bae polisi abri biasa bae geus puguh masyarakat mah resah sabenerna mah di lembur aya nu ngarokok teh tetapi kan nu bertindak di urang. Wajib ngodoannya nah di samping wajib ngodok wajib imsak temenang kulantaran wajib imsak andai kata di negara Islam ja wajib imsak teh mun nyana keluruyuran ngerokok nginum tangkapnya amankeun jol bae nu masang kabel listrik urang Cirebon keturunan Susarif Hidayatullah masang di Cikupa ka di bulan Ramadan dahar di sisi jalan nginum di dinya ngarokok di dinya eueuh nu ngageing-geing biasa bae geus sieun urang teh dakwah ngadakwah nu kitu bae geus sieun geus sieun besi gelut urang teh tah lamun nya mah jago gelut di dinya tah bawa golok ka dinya tulak cangkeng goblok sia tolol ulah sia ngarokok bae bulan Ramadan bego sia datang kadenya gegede geng hehehe mau coba-coba ya udah punya guru berapa di situ aing mah pae ge kajeun lantaran aing mah ieu ke dakwah udah enggak usah begitu bukan negara Islam di negara kita mah demokrasi ayo mau satu-satu apa merempugan jangan begitu payah tahu jawara kos gitu kudu langsung ayo sia ayo bari mundur ayo ya na serius jangan tah lamun bener mah jago cimane hareupan tah urang didinya bae nagok guys jangan merokok selama ada saya di sini enggak boleh merokok ya tagogan ku urang nyaho coba bener jawara gelut guys pokoknya jangan urang kan teu bisa kitu lantaran di mana urang gelut meupeuh geus lain make hukum Islam dibawalah ka polsek urang nu salah lantaran meupeuh ti heula sekan urang penganiayaan nah iyalah lamun lain negara Islam mah geus serba salah bae kadituna hirup nafsi sia-sia aing geus sabodo sia geus aing mah aing bae lawan sababna lain teu wani loba nu gagah mah eta ketika diangsongkeun ka ditu pan urang salah urang nu dielehkeun sebab nu ngalindungi negarana lain make hukum Al-Qur'anul Karim urang betah di negara model kos kieu terus urang teu betah atuh ayo kumaha urang nya negara mah kumaha urang rakyatna perangan urang perang bae lah urang buat ieu atuh los lah jarang geus kos kieu atuh heek bae tiba diserahkeun ka urang kabeh diserahkeun ka urang sebagai rakyat bae Masya Allah mantak urang bloon teuing si urang ieu termasuk bloon wah cileman urang bloon kieu nepang bloon ulah ngomong naon sia nomor kedua latarikin niat lailan fil fardi tadi wajib rukun puasa teh kudu niat tunggal penting ai praktek ieu mah teu niat
berarti kan status saberang teu puasa lantaran peutingna teu niat sanajan nyana beurang teu niat tetep bae kos kudu kos nu puasa bae engke wajib qada nya poe eta tetep teu meunang dahar nginum jibat teu meunang rugi nu mantak tilu alaman tasahara zonan baqa'al lail babana khilafuhu nyana sahur lantaran neuleuh jam dijeuleuh ku nyana jamna 3:30 terus bae nyana mah sahur dideuleuh deui masih 3:30 keneh nginum ngarokok orenganan barang neuleuh kaluar kongkorongo budak geus aya non poe ge mah orenganan geus jam 6:30 nyana di jero neuleuh jam nyana bae horeng paeh jemna disangka ku nyana lantaran anggeran kana jam bae disangka ku nyana masih kade peuting ternyata geus beurang geus kapajaran nah eta teh tetep nyana wajib qada nu eta wajib bae imsak poe eta teu meunang barang dahar nomor kaopat alaman aftaradana al-ghurub babana khilafuhu ayadon lantaran mendung nyana ngejek lantas beh bae di mah kos jadi nyana mendung kan lalai keluar kan baheula mah lalai teh jadi patokan sebab lalaina jujur baheula mah kuari barang deuleu jelema teh jujur lalai milu teh jujur jadi aya nipu lalai ge sarua bae sebab nyampur jeung jelema tukang nipu baheula mah tilok daekeun lalai magrib keluar lain magrib keluar mungkin jadi bisa pakai anggeran ku kolot balot tuh lalai magrib berarti bener eta kuari mah atuh cilaka mun make anggeran lalai sebab jelema geus jadi lalai kabeh mendung barang mendung lalai geus saya buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa tawtu sirbi beres barangnya nanti ke masjid ya ke mana ngaji ke masjid setengah jam kene setengah jam kene pasti poek mendung ya mah itu loba lalai lalai gitu menipu ya Allah emang jam sabaraha ieu ati mah karek setengah genep Masya Allah tak etanya na poe eta buka nganggap geus sore padahal encan nganggap geus magrib padahal encan setengah jam deui eta wajib qada jeung nyana datang ka magrib teu meunang lah geus kagok buka cek kana mending dahar teu meunang tetep bae teruskeun puasana ya Allah nomor kalima laman banalahu yaumu salasi syaban anahu min ramadan hitungannya bahwa eta teh tanggal 30 bulan Syaban tapi ternyata horenganan eta masih kena bulan Ramadan anggapannya eta geus Id tapi ternyata Ramadan kene panas nyana buka ternyata horenganan Ramadan kene wajib qada wajib imsak poe eta nomor kagenepna alaman sabaqahu ma'ul madmadah kalepasan nyana ngalawudu barang ngalawudu saya kira ieu ka jero batal entah pas ka irung teh biasana orang pandi insert sebrengkeun ieu mah kencang teh ka dieu terus batal ya teu meunang katarikan teuing tuh mantak sing hade urang dina bulan Ramadan kudu hati-hati ngisangna wuduna sing hade alitar bi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 perkara hiji wajib bukana jelema haid jelema nipas keur di bulan Ramadan haid nipas wilada wajib buka nomor kedua aya nu jais meunang doang jelema musafir ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang buka endeup henteu teu nanaon atawa gering ka Karager rada eungkeut-eungkeut ye endeup terus bae puasa mangga deuk buka bae meunang tama kos kitu mah nomor katilu jelema wala-wala teu wajib teu jais nu edan mah teu kawajiban teu kajaizan kumaha nyana bae edan jieunan
umahnya nabe nomor kedua nomor kaopat nomor katilu muharramun haram bukana seperti jelema ngahirkeun ngodoan Ramadan tahun kamari nyana boga kodoaneun 5 datang ka Rajab can ka kodoan datang ka Rawah can ka kodoan inget kuari teh menghadapi Ramadan 5 poe deui kodoaneun 5 poe deui ta eta 5 poe deui wajib nyana puasa kodo teu meunang buka mun buka haram sebab eueuh deui poe deui waktu deui poe lamun nyana buka berarti teu kakodoan lamun teu kakodoan engke nya wajib kodo nya wajib kifarat tuhun mantap sih gade teu meunang kaseberangan teu meunang nyebrang ka Ramadan saja wajib. Kemudian bagian buka ya 4 perkara mayazamu fihil qada wal fidyah ya jelema wajib qadanya fidahnya qadanya fidyah imal iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran rempan kanu sejen awewe nyusuan ieu lamun teu nyusuan anakna bakal gering berarti kan nyusuan lamun nyana nyusuan moal aya caian mun nyana henteu barang dahar hambar cai susuna makanya di bulan Ramadan demi anak dahar bae supaya susuna ieu subur ta eta nyana buka engke nya wajib qada nya wajib fidyah loba tak awewe si mbak-mbak laporan bahwa nyana mah teu puasa lantaran nyusuan bayar fidyah doang teu qada lain kitu nya wajib qada nya wajib fidyah atawa urang keur cicing bae aya praktek aya jelema kakerlekan dicai titeum ieu mah ye nah urang teh kan dek nulungan teh kudu boga tanaga lamun urang dek nulungan lantaran lega ieu mah ye caina mun urang nulungan kemudian teu buka heula atuh teh kerlak duaan mantap dahar heula nya mau bukaan heula nginum heula takarak nulungan batur buka nak nulungan batur ta eta wajib qada wajib fidyah nya qada nya wajib fidyah. Nomor kedua iftar mata kiri qadain ma imkani atataya Ramadan wa huru nomor kedua nyana buka bari ngahirkeun qada bari imkan ngalaksanakeun didinya nyana boga qadawaneun Ramadan can kakodoan kadatangan ku Ramadan deui taun ieu boga qadawaneun 10 poe Ramadan nu kamari tah lamun nyana qada mah bisa sebenarnya mah di bulan haji kene di bulan Muharram bulan Safar bulan Maulud bisa ngan ieu mah henteu bae datang ka Ramadan can kakodoan nyebrang ku ari ka dieu nya wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan wajib fidyah ngan kene kieu lamun Ramadan itu teu kakodoan deui wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan fidyahna kulantaran 2 Ramadan 2 fidyah sapoena 2 datang ke 3 tahun qadana mah tetep 10 ngan fidyahna lantaran nyebrang 3 berarti 3 fidyah kitu beta fidyah dan nunai. Nomor keempat lawala teu wajib qada teu wajib fidyah wa huwal majnun jelema edan nu teu ngahaja-haja edana aya kitu mah mabok ngahaja-haja tetep wajib. Dina poe ieu penting tadi ditelepon ku Habib Lutfi insyaallah cek manehna namun teu aya halangan rek milu penutupan di dieu tak disiapkeun ngan per detik ieu encan aya informasi mungkin di jalan. Iya batu kumanya na Habib Lutfi ya lumah hese kan.
Ateuna hese kumaha karepnya bae teu nyana datang nyana henteu tunteu. Termasuk rada jelema aneh di zaman ayeuna teh ya nyana. Jadi kumaha karepnya bae. Geus datang ka lapangan udara deuk naik kapal, nyana embung atuh henteu. Lalu teh kapal-kapal nyana. Eta ku situ Habib Lutfi. Jadi kajelema atuh kadang-kadang gitu sabodoan. Pemajikan geus sabodoan naik kareta gitu kali. Jadi di zaman ayeuna aya Habib Lutfi anu model kos itu kumaha karepnya na bae. Tetapi kuari di mana-mana aya nu saminggu nungguannya teu kapanggi-panggi. Saminggu di Medan, di mana di luar nungguannya teu kapanggi-panggi. Kadang-kadang di Bandung teu kapanggi. Geus lae kadang-kadang datang kadinya langsung aya ieu hese jeung nyana padahal geus kapanggil teu naon iyalah nyana peutik tadi geus jadi terus berangkat ti Pekalongan geus berangkat mantak nyana nelpon teh geus berangkat naik kereta geus datang ku di Jakarta terus tadi bada subuh bareun sare atuh saudangna nyana bae. Oh, jadi kakarak dek berangkat tiduran sawit ka dieu sajam berarti tiduran sawit ka dieu sajam ya cukup lah jam 11 berarti kuari setengah 10 lewat kuari kakarak dek berangkat. Jadi orang alhamdulillahirabbil alamin lamun manehanana datang kuneuleuna bae geus alhamdulillahirabbil alamin sebabnya nama bejana sering jasa ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Di antara nangan nyala telok bebejangan pernah carita ka hiji Habib anu deket jeung nyana sering ngimpi kapanggih jeung Kangjeng. Masya Allah urang mangimpi teh kapanggih teh jeung anjing deui. Aya nu putih wah ieu asana wali ieu barang di deketan pocong. Ngimpi teh karana itu bae ya Allah ya Rabbi jasa. Mun masih kene urang loba karesep tentang duniawi, tentang makhluk, ya kahijab lah ngimpi jeung Kangjeng Nabi mah. Kudu geus bersih jasa kakara. Masyaallah. Hese. Ya, taya urang alhamdulillah di akhir zaman aya keneh Habib nu geus cenah mah geus teu mikiran dunia, teu mikiran naon. Kadang-kadang dibere sedekah, terima dibikeunna. Beres saudara kosa dibikeun geus cenah mah teu mikiran naon kumaha nyana bae ongkos ge eta ongkos mun di kadieu di ongkosan berangkat dari ongkosan teu cek jeung ongkos geus hese cenah mah kadang-kadang boga pake ka Malaysia pake ka mana ieu di akhir zaman aya hiji Habib Lutfi bin Yahya saguru jeung bapak kolot kaula Ki Agrab di Benda Krep. Jadi waktu Abah Agrab di Benda rada kolot nyana budak. Jadi sok bareng di imah, mentak bareng dongeng teh nyana Masya Allah renganan saguru jeung Abah Cangkung, Abah Agrab. Jadi berarti bapak kolot ti ibu. Bapak kolot ti ibu teh ya masantren di Benda Krep. Di Kiai kitu bapana Ki Zaini Ki Kaokab tah didinya nyana saguru jeung Habib Lutfi budak tapi cenah Habib Lutfi mah kos lain Habib keur di pondok nage ngaji henteu gegedeun teu hahabibeuh biasa aya wayah mawaan cai wayah ka sawah baheulana waktu di Bendana saeutik didongengkeun supaya nyaho kabelah dieuna terus Abah maka sempur tah barang disempur ieu Habib Lutfi mah terus bae di dinya datangkan dibere ilmu thariqah jadi ilmu thariqahna nyana ti Benda Qadiriyah wan Naqsabandiyah boga guru deui nyana urang Jawa Tengah ajam guruna lain Habib jadi guru nu kaduana guru hakikatna orang ajam orang biasa lain Habib kabelah dieuna aya deui guruna nu Habib deui. Jadi guru aslina Benda Krep Ki Kaokab. Nomor kedua orang ajami ahwal cara urang kieu.
Jadi tawadu kan berarti. Biasanya kan Habib embung ka guru ka awal teh embung. Ngama mumbai. Habib embung kan ka awal. Habib takabur mah. Iya Habib takabur embung kan bukan Habib enggak mau tah eta. Jah Habib Lutfi mah biasa. Kalain Habib ngomong guguru tah ka awal dan nama guguru. Karena itu luhur ilmu hakikatna di guruan ku Habib Lutfi. Ngantak guru dah disanjung-sanjung bae ku cenah awal lain Habib. Nu selanjutnya kakarak boga guru deui Habib biasa baheula ngaji nya mentok pinter jar ngaji da ulah coba-coba alatna jago fikihna jago Habib Lutfi bakos urang ki lamun kaberan kapanggih atuh biasa bae jangan hese kapanggihna geus ente lantaran hese kapanggih jeung Habib Lutfi neangan bae nu ngaran Lutfi di mana bae wah iya mana ieu cak Lutfi teh kurang aing hese kapanggih jeung Habib Lutfi sia bae Lutfi sia tak gitu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sambil nungguan Habib Lutfi kakarak berangkat jam sabaraha datang nanya tetap kurang tungguan we bil barokah emang ngakadina gini ngadoa dongeng ngadoa paling ngomong saya kumanyana bae deui kumanyana bae aju nyana ngomong datang ke jam 2 tungguan geus mah hayang nyaho pernah datang ke jam 3 teu salat ulah salat geus kumanyana bae geus hese jarak itu kuari kerese lain lalaga hese jasa masya Allah jarak jadi diangkat ketua toriko se Indonesia kualitas ketua toriko se Indonesia nyana lamun geus nyaritakeun toriko jana bagus di luar kepala toriko Tijaniyah toriko Utsmaniyah toriko Ghazaliyah toriko kitu Satoriyah toriko geus di luar kepalanya nanya menyaritakeun toriko bintang-bintang toriko dunia nyana nyahoeun nu aya di Makkah, nu aya di Mesir, nu aya di Yordan, nu aya di Irak, nu aya di Iran, nu aya di Maroko, nu nyana nyahoeun. Geus hese teh di luar pemikiran urang mun nyana nyaritakeun jelema-jelema luhur di Amerika di mana nyana nyaho. Ilah Habib Lutfi teh dadak ge. Nah, tungguan. Oh cenah kieu lapar. Geus kajian payah di dieu geus. Ayo beri dilekup kula mah lain lapar mah. Sebab tukang uduk tadi geus beak, kupat beak, jaba di imah geus. Bawa dobel atuh baja lapar keneh wae. Allahumma ya qadiyal hajat Allah